Sugan we harta karun. Mugi-mugi we atuh juragan. Sok kali deui. Mangga juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan kaincu aki sareng kamitra dongeng Sunda anu tetep satia. Urang neraskeun deui dongeng dinten ieu aki bade medar carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-37. Carios anu katunda harita teh Ki Gorda ngalaman lara eleh jajaten ku si Toleng terus balik seja lapor ka Bahlogawa. Kumaha terasna ieu carios? Sumangga nyanggakeun dongengna. Urang caturkeun si Toleng jeung Ahmad. Harita teh duanana kebat lumampah ngajauhan si Gorda jeung kanca-kancana. Sanggeus leumpang sawatara waktu lilana jog anjog ka hiji mumunggang pasir di dinya mah negla awas ka mana meuni. Kaparengan aya tangkal buah nguyupuk iuh mata kuaas. Reg si Toleng eureun terus diuk dina akar salsenaker jigana teh. Urang eureun heula jang. Uing mah capek yeuh. Hareudang mani asa bayeung yang kieu. Kesang barijil, kesang badag, kesang lembut, kesang meujeuna. Tah di dieu mah tiis, hawana seger. Lah kieuna we waas di pagunungan teh jang. Hawa tiis, angin ngahiliwir, dipepene ku sora manuk anu recet. Nikmat hirup teh. Nya bener Kang. Jaba negla tempatna nya. Awas kanu anggang bisa sidik kanu tebih. Tuh lemur pating jarumpluk. Sok inget ka indung bapa ari kieu teh Kang. Ceuk Ahmad kituna teh bari melong ka palebah lembur Banjar Turi. Ras inget ka indung bapana. Ke. Naha ujang teh geus teu boga indung bapa kitu. Naha make nyarita kitu. Ih sanes kitu Kang. Ngan asa waas we kuring mah. Kieu jang. Ulah kapala. Mending urang ngobrol heula. Sabab uing perlu nyaho kana kasang tukang kahirupan ujang. Jabati kitu nepi ka ayeuna uing can nyaho kana ngaran ujang. Saha ngaran teh? Ahmad Kang. Ari ujang boga hubungan naon jeung jelema anu tadi? Ih duka. Da asa teu gaduh urusan nanaon. Pan kasaksian ku akang oge. Ujug-ujug ngarah-ngarah ka kuring. Eta mah jelema garelo we Kang. Si Toleng unggut-unggutan manehna geus bisa naksir kana kahirupan Ki Gorda jeung baladna. Sabab sidik tina basa oge kasar jeung garihal jiga lain jelema bener. Ari ujang urang mana? Kuring mah teu puguh dumukna Kang. Teu puguh kumaha? Moal nya aya jelema teu puguh dumukna. Ulah nyiniran naon teh. Sabab uing anu kitu teh jang. Ih, teu pisan-pisan gaduh maksad nyiniran Kang. Heueuh, urang mana atuh? Ahmad ngahulang heula sakedeung. Lantaran manehna oge kudu waspada bisi meunang kasulitan tina omongan sorangan. Ku aki jalupang geus asak di papatahan. Yen geus asup ka pilemuran mah, ucap, tekad jeung lampah kudu dipiara bener-bener bisi matak nyelakakeun kana dirina. Atuh rek wakca balaka ka si Toleng oge henteu gagabah bisi matak cilaka. Ngan barang inget kana perjuanganana. Si Toleng mah jiga-jiga jelema bener. Da buktina daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, teu pipilih kanu can wano. Kang, kuring teh jelema katalangsara. Ti leuleutik papisah jeung indung bapa.
nya dipiara kupun aki anu jenenganana Aki Jalupang ngan hanjakal ayeuna kantun jenatna si Aki teh kuring turun gunung sejang ngalalana ngajajah milangan kori ari maksud jeung tujuan anu utama sejak maluruh indung bapa tah kitu Kang. Indung Bapa Ujang aya keneh. Wallahu alam teu terang Kang. Apan can aya laratan geuning kieu ieu. Karek oge jol ka lemur geus pada ngarah-ngarah. Untung aya akang. Lamun teu aya akang mah lah nya duka kumaha nasib abdi. Oh, jadi tadi teh karek bijil ti leuweung nya. Nya karek ayeuna nyaho deui ka pilemuran teh. Si Toleng ngahulang deui. Manehna jadi inget kana lalampahan manehna pribadi dina jaman keur ngora. Papisah jeung indung bapa sababaraha kali. Malah mah nepi ka ayeuna oge can kaburu ka lemur sarta indungna can aya laratan teuing kumaha nasibna. Da kabejakeun maot oge karek cek beja saliwat ti pihak musuh. Naha akang kalah ngahulang teu percaya ka kuring. Lain teu percaya Jang. Ngan uing teh inget kana lalakon sorangan. Da eueuh bedana atuh. Uing oge teu nyaho di indung bapa. Sabab geus lila papisah. Jadi tujuan Ujang teh neangan indung jeung bapa. Kitu. Nya neangan indung. Heueuh alus atuh ari kitu mah. Pek teangan sing nepi ka beunang sing nepi ka kapanggih. Tapi kudu waspada. Sabab geus kaciri bakal aya anu ngagokan. Buktina tadi jelema anu garelo teh bakal jadi panghalang eta teh Jang. Ulah lalawora Jang. Ceuk si Toleng manehna mepelingan ka Ahmad. Nya nuhun Kang. Tapi ari akang saha jenengan? Ahmad balik nanya, da manehna oge hayang nyaho kana jujutan si Toleng. Kieu Mad. Nasib uing eueuh bedana jeung nasib maneh Mad. Sabab uing oge ti leuleutik papisah jeung indung bapa. Tah, ayeuna oge keur ikhtiar keur maluruh indung jeung bapa. Tapi uing mah geus lila ngalalana. Jadi neangan indung bapa teh sakasampeurna we teu dihaja-haja teuing. Kieu we sakapanggih milu ngalalakon jeung batur. Atuh hari sami neangan indung mah urang bareng we Kang. Ih hayu. Malaur teu boga dulur uing teh. Tapi kumaha atuh make papisah jeung indung bapa? Nah boga alamatna atawa henteu? Dan neangan bari jeung teu nyaho alamatna mah nya hese atuh Jang. Poho deui alamatna teh Kang. Teuing lembur naon. Inget-inget poho da puguh harita teh kuring keur leutik. Ngan lamun dibawa ka tempat eta mah pasti aya anu apal. Tapi aya anu moal poho Kang. Naon? Ahmad ngahulang deui. Manehna nginget-nginget nu penting pisan anu moal bisa dipopohokeun saumur hirup. Ari si Toleng heraneun terus nanya deui. Ongkoh inget pisan moal poho. Tapi naha ngahulang? Kabayangkeun keneh Kang. Mani asa cikeneh kajadianana teh. Bapa aya nu mawa bari disiksa. Ma jejeritan sieuneun. Kuring ngadegdeg da sarua sieun. Terus kuring nenyo 5 jelema ting jaligrah. Jarangkung badag make pakean hideung. Terus emak aya nu ngudag-ngudag kukurubutan di kebon eurih. Kuring jeung emak papisah. Tepi ka ayeuna tah kitu anu moal poho teh Kang. Oh, jadi ari kitu mah indung bapa maneh teh boga musuh. Teu boga musuh Kang, ngan aya anu ngamusuhan. Aya anu mikangewa. Kitu ceuk Aki mah. Aki naon? Aki Jalupang almarhum guru kuring.
Eta cek aki kumaha deui? Teu loba amanat ngan saurna teh maneh geus meujeuhna turun gunung, geus meujeuhna babakti ka indung jeung ka bapa. Jig teangan nu jadi indung bisi ngabutuhkeun tanaga maneh. Tah kitu saur aki teh Kang. Si Toleng ungut-ungutan ras inget kana kalakuan Ki Gorda jeung kanca-kancana. Sabab barang datang Ahmad oge langsung curinghak kawas anu geus lila ngadagoan. Boa-boa Ki Gorda mah apaleun ka Ahmad, ari Ahmad teu apaleun ka musuhna. Karunya teuing. Saha karunya teh Kang? Maneh karunya? Karunya kumaha Kang? Nah make nyarita kitu, Ahmad heraneun teu bisa neuleuman kana hate si Toleng. Mad, maneh can boga pangalaman. Can bisa maca kalakuan jelema. Kade sia sing waspada. Kanu ngewa ulah gancang nganggap musuh, kanu asih ulah waka gancang nganggap baraya. Sabab hate jelema mah hese neuleumanana euy. Tapi lamun aya kajadian anu aneh kawas tadi, aya jelema anu ujug-ujug ngewa teu karana nyaho sababna, pasti eta teh tunggul sirungan catang supaan. Hartina geus aya bibit rurujit ti baheulana. Boa-boa jelema anu tadi tarung jeung ujang teh apaleun ka maneh. Ngan maneh teu apal ka ditu. Kade mah sing waspada maneh. Nya Kang, kumaha atuh? Nya sing waspada we ayeuna mah. Lain kudu sagala sieun. Salah atuh. Sagala sieun mah moal aya kamajuan. Ngan lamun rek nanaon kudu asak perhitungan. Ayeuna mah kudu nurut ka uing. Insyaallah uing rek ngabantu sabisa-bisa ka maneh. Nya urang teangan indung jeung bapa. Sarta urang teangan jelema-jelema anu mikangewa ka maneh. Pasti jelema jahat. Nya puguh we jahat mah. Pan bisana kuring papisah jeung indung bapa teh. Gara-gara maranehna apan. Heeh. Hayu ayeuna mah urang lempang deui. Ka mana nya Kang? Nya ka mana we heula ngaranna ge neangan. Bari jeung teu boga alamat. Sugan we yang milik. Bisa anjog ka hiji lembur. Anu kumaneh kungsi dicicingan. Nya, hayu atuh. Beral duanana lalempang deui. Bari lempang oge galecok we ngobrol. Nyaritakeun pangalaman anu geus kaliwat. Si Toleng terus maluruh kana kasang tukang kahirupan Ahmad. Atuh ku Ahmad oge anu inget mah dibejakeun kabeh. Malah mah dicaritakeun yen kungsi nyaksian kajadian aneh di imahna. Ngan hanjakal di lembur nu anyar teh can pati arapal sabab anyar keneh karek pindah jaba leutik keneh deui. Jadi Ahmad teh teu pati apal kana kaayaan lembur Banjar Turi. Kebat lampahna si Toleng jeung Ahmad, sanajan anyar patepung oge duanana geus lomat. Kawas anu geus wawuh lila we. Si Toleng janji kana dirina yen rek ngabantu ka Ahmad nepi ka jucungna. Sabab ku si Toleng geus kaambe yen bakal aya kajadian anu hebat akibat tina kajadian tadi. Kacirina mah jiga basajan. Tapi lamun Ki Gorda jeung anak buahna geus lapor ka guruna, kaayaan Ahmad bakal deukeut kana picilakaeun bakal dikakalakeun ku pihak Ki Gorda. Kang Toleng, ari akang ngulik ilmu kasaktian di mana? Teu di mana-mana. Da teu niat ngulik nu kitu uing mah. Eta mah kabeneran buah tina katunggaraan, tina peurih meunang peurah. Kuring kabita ku ilmu akang, bisa lumpat ka waskilat, bisa narajang gancangna alah batang angin, tepi kateukat ciri ku batur, bisa ngelehkeun sihir, bisa ngayonan musuh anu sakitu lobana. Hehe. Ulah serab ku kaahengan eta mah saliwat.
anu kudu dipikiran mah kumaha carana neuleuman kakawasaan Gusti Allah. Kade ulah poho sagala ilmu panemu kagagahan jeung kasaktian asalna ti Gusti Allah. Lamun geus kapanggih rusiahna insyaallah bakal kapimilik. Tapi teu gampang, butuh pengorbanan. Bisa mun kuring guru ka Akang. Aduh, nya teuing euy. Uing teh can aya idin pikeun nurunkeun ilmu. Tapi saeutik-eutikeun mah nya bisa meureun. Asal daek we diajarna. Daek Kang. Tapi teu cukup ku daek. Ilmu teh aya bandinganana. Sing saha anu ngagem hiji ilmu bakal dibarengan ku gogoda jeung ujian. Anu bobotna sarua jeung eta ilmu. Beuki luhur ilmu anu kapimilik, beuki gede gogodana anu bakal katarima. Tah kulantaran kitu, rarasakeun heula ilmu nu geus aya. Ilmu anu geus kapimilik ku maneh. Muhun Kang, kahartos. Kumaha contona? Ilmu ti aki jalupang ibarat bedog anu kakara bijil ti pandai. Perlu diasah, perlu dipake heula sangkan kanyahoan kakuatan wajahna. Kade bisi karahaan. Sabab lamun teu dipiara mah ilmu oge bisa leungit. Bisa mintul kawas bedog anu tara diasah. Terus we karahaan, kadituna mah eueuh gunana jadi runtah. Nya, nuhun atuh Kang. Keun kuring rek nuturkeun Akang. Hayu daek mah. Hitu gunem caturna si Toleng jeung Ahmad. Beuki lila beuki jauh ti tempat tarung nu tadi. Beras ka jalan gede, lempangna salse teu rusuh da eueuh jug-jugeun. Cag urang tunda heula, mudah-mudahan kahareup kasampeur deui. Urang balikan ka tukang, nyaritakeun Ki Gorda jeung kanca-kancana anu ngalaman bobor karahayuan nepi kaeleh ku si Toleng sarta gagal newak Ahmad. Sadatangna ka imah, Bahlogawa langsung nyaur ka Ki Gorda, anu disaur ngadeg-deg, geus sieun karek dicalukan oge. Sabab geus aya pirasat yen bakal dicarekan. Tapi najan kitu oge teu burung datang nyampeurkeun. Gek diuk hareupeun Bahlogawa anu keur ngabaheuhai dina kursi. Gorda, aing geus ngadenge pagawean sia teh goreng patut. Nepi ka teu becus newak mangkeluk sasiki. Cik aing hayang ngadenge. Naha naon nu jadi sababna ha? Aduh Abah, 1000 mugi teu janten belu, salaksa mugi teu janten duka. Rumaos abdi teh eleh jajaten. Tapi sanyana mah si jajaka teh geus katewak bah. Ngan aya anu nulungan. Saha ha? Piraku eleh ku jelema sakitu? Bahlogawa tetep nyalahkeun Ki Gorda. Panonna molotot, huntuna kekerot. Abah, aya jelema gelo, tapi sakti. Ajian Linggawesi teu teurak ka si eta mah, bah. Kalah abdi anu namru ieu. Kitu, bah. Gebeg Bahlogawa ngarenya geuruas. Kaget ngadenge laporan Ki Gorda kitu teh. Ari sabab ajian Linggawesi teh langka digunakeun kajaba lamun kapisek. Sedengkeun ayeuna aya laporan kitu ti Ki Gorda, atuh mani kerung terus nanya deui. Pantar kumaha mangkelukna ha? Nepi ka wani ngaladenan ajian Linggawesi? Naha sakti pisan?
Dedeganana mah muceuhna bah jangkung henteu, pendek henteu, gendut henteu, begang henteu. Ari ngomong kawas nu gelo, basana sakarep isun. Kumaha manehna bae, teu bogaeun tata krama, eueuh ka sieun, eueuh ka era, jiga anu gelo we bah. Tah itu, ari kitu mah anu gelo meureun, piraku sia sieun ku nu gelo. Jabati kitu, apan sia teh loba balan. Naon atuh gunana ha? Sadaya-daya. Rumaos teu kiat abah. Yangakeun beheung teuk-teukeun ti korog-gorokeun. Suku genteng belohkeun sanaos bade disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang oge abdi mah alim abah. Monyet ngomong ka mana wae sia. Sabda. Bah logawa ngareret ka sabda anu ngaluk tungkul. Ieu abdi pun sabda bah. Ari si Gorda waras atawa henteu ha? Naha omonganana teu beunang dipercaya. Leres abah, abdi nyaksian sorangan, teu nginyeum ceuli, teu nginyeum panon. Leres kajadianana teh kitu, abdi sadaya teu kiat, teu sangem mayunan eta jajaka. Mun kitu mah belegug kabeh atuh. Mana anu bisa dipercaya ku aing? Keur naon aing loba anak buah? Ari teu becus nguruskeun nu kitu patut mah. Sabda teu ngomong deui, ngeluk tungkul kawas buuk meunang mabuk. Ki Gorda oge sarua sieuneun, manehna rumasa teu mampu ngayonan si Toleng, nepi ka gagal newak Ahmad. Sedengkeun Ahmad teh pikeun bah logawa mah kacida pentingna. Gorda, abdi bah, aing rek nanya sakali deui. Baheula basa numpes turunan si Udawa, nepi ka kumaha anu sanyana, ha? Hayang nyaho aing teh, naha modar kabeh atawa henteu? Bah logawa kekerot, aya kateu panuju dina hatena. Abah, apan abdi kantos sumanggem. Yen si Udawa mah tos modar, pamajikanana kabur, anakna anu dua leungit, kitu apanan abah. Cek Ki Gorda terus ngadeg-deg bakat ku sieun. Ari sabab bah logawa ngucik-ngucik lalakon anu geus lila kaliwat. Anu tadina geus dianggap rengse teh bet dikorehan deui. Gorda belegug. Baheula aing kungsi marentah ka sia, sangkan turunan si Udawa ditumpurkeun kabeh. Sabab lamun aya anu disesakeun, bakal aya tunggul sirungan, catang supaan. Nya ayeuna deuleu, aing mah curiga, jajaka anu ku sia dilepaskeun deui teh, eta anak si Udawa. Tah ayeuna sia kudu indit, kudu dibenangkeun eta wawelek teh. Podaran, gebeg Ki Gorda ngarenyag reuwas. Ari sabab manehna geus taak, ari kudu newak deui Ahmad mah. Lain teu sanggup newak Ahmadna, ngan teu sanggup ngayonan si Toleng. Duh abah, apan si jajaka gelo teh dibarengan kudu edan teh ya. Mun sia ngaku boga otak waras, kudu wani dulu. Mangga bah, mangga. Gunakeun uteuk belegug, eleh ngadu jajaten, kudu bisa ngadu uteuk. Dasar belegug sia. Ki Gorda ngeluk tungkul teu wani cengkat. Karek kapikir ayeuna, yen pikeun ngalawan musuh teh, teu kudu ku kasakten bae, tapi ku uteuk oge bisa. Gorda, sia ulah eureun newak si jajaka. Tapi tatu sia ku aing rek diubaran heula. Mun geus jagjag, sia kudu indit deui. Teangan si jajaka anu tadi, sakalian tewak jeung baladna anu gelo teh. Mangga bah, nanging kamana milarianana? Margi
Margi tadi oge ngabelesat kabur duka kamana. Abdi nyuhunkeun pituduh. Kamana nya kedah ngudag bah? Nyokot cai kana baskom. Harita keneh anak buahna nya yagikeun cai dina baskom bodas. Bah logawa ngabicilkeun cimatna terus ngambat siluman Mandrapati. Menta pituduh ngeunaan ayana Ahmad jeung si Toleng. Sanggeus diparancahan, breh aya gambar dina baskom. Awaskeun ku sia, Gorda, lamun geus apal geuwat indit, tangkep eta wawelek teh, bawa ka dieu. Ki Gorda nurut, sanggeus meunang kacindekan, terus indit rek newak deui Ahmad jeung si Toleng. Ki Gorda anu geus dijampe ku Bah Logawa, awakna jag-jag deui sabihara-bihari. Terus mapek balad sarta harita keneh indit rek nangkep Ahmad. Ari Bah Logawa ngahulang sorangan, manehna jadi was-was. Hatena ngarasa bingung sabab tujuanna can kahontal sedengkeun panghalang geus datang deui. Sanggeus anak buahna arindit, Bah Logawa luntang lantung di buruan, nitenan kaayaan di dinya. Sugan aya pituduh, ngeunaan tempat harta karun, anu cek kayakinan manehna, memang aya di eta tanah. Aing geus 18 taun maluruh eta barang. Tapi nepi ka ayeuna can aya laratan keneh. Tetela, si Sukriwa teh pinter, dasar anu sarakah, anu hawak, mani embung kasoro ku dulur teh. Komo kabatur sia, kadulur oge embung betus. Tapi wah, rasakeun aing moal eleh ku si Sukriwa. Awal akhir eta harta bakal kapanggih ku aing. Kitu cek Bah Logawa. Beuki tetela yen manehna boga tekad pikeun mangihan harta karun anu aya di sabudeureun eta tanah. Ngan Bah Logawa sorangan can bisa mangihan tempatna. Rupa-rupa tarekah geus dijalankeun tapi can mawa hasil. Malah harita oge aya anu digawe, anak buahna anu ahli kana gawe berat tukang gali. Tapi teu bisaeun kana urusan tarumbah. Sabab musuh mah bagian Ki Gorda nyang hareupanana. Urusan gawe aya deui bagiannana. Barang keur luntang lantung kitu, jol aya anu nyampeurkeun. Aya naon Barta? Juragan, abdi mendak batu pasagi, nanging teu acan wantun ngagali deui. Bilih juragan palai uninga, mangga kapali kaleng. Di mana Barta? Bah Logawa mani curinghak. Hatena bungah ngadenge beja kitu teh. Pikiranana geus teng bae kana harta karun teh. Mangga sareng abdi agan urang ka ditu. Ayo. Beral duanana lempang, Bah Logawa mani ngagedig jajantungna ratug hatena pating sareblak. Sugan we eta batu pasagi teh ciri ngeunaan harta karun teh. Baranggo kanu dituju, tukang gali anu duaan keur dariuk bari udud, bitisna bobolokot ku taneuh, kitu deui baju jeung calanana. Tapi paromana teu nemongkeun anu cape, marah mai we bunga. Tah ieu juragan, kapenakna ku abdi, teras dikali ku rerencangan, nanging duka naon lebetna mah, ngan anu jelas, ieu batu sanes batu samanea, badi jeung aya tandana deui juragan. Naon tandana, Barta? Kahiji aya tilas mahak, dibentuk dipasagikeun. Kaduana wangunna masagi sapertos tatapakan. Katiluna memeh kakali batuna aya keusik sakurilingeunana teh juragan.
Bahlo gawa unggut-unggutan. Dina sawanganana geus kabayangkeun harta karun geus kapanggih. Nyeh bahlo gawa seuri, terus turun kana lombang, batu dirampaan apikna keur ditatap, diusap, bari ditepak-tepak lalaunan. Barta jeung baturna narungguan kalayan sabar. Bener lain batu samane ayeuna mah euy. Coba kali deui terus kana. Urang pariksa nahan naon handapna sugan we dihandap teh aya lombang anu eusina peti jerona harta karun. Mogi-mogi we atuh juragan. Sok kali deui barta. Mangga juragan. Barta jeung baturna digawe deui. Eta batu anu pasagi teh dikali. Beuki lila, beuki gerowong taneuhna, bentuk batu beuki kaciri. Eta batu teh gedena kira-kira satengah deupa pasagi. Aya tapak mahat jiga ngahaja diwangun dipasagikeun. Bahlo gawa teu incah ti dinya, nangtung we bari nungguan anu digawe. Mitra sadaya, dongeng dinten ieu sakitu heula nya. Insyaallah engke kapayun urang teraskeun deui. Kumaha perjuangan bahlo gawa dina maluruh harta karun, antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-38. Sakitu anu kapihatur, permios, jag.